aya nu ngomong ka kula karunya mah teh Habib Rizik ulah dikarunyaan Habib Rizik pak karunyaan geus sia kageteun nya na aya nu ngomong ka kula cenah teh Habib Bahar karunya mah ulah dikarunyaan sia nu kudu dikarunyaan emang nya nama pugu perjuangan jelas berjuang adapun kandas perjuanganana teh mah urusan Allah ai ente naon diperjuangkeun deh sia nya jelas sanajan maot jadi penjara sorga Habib Rizik atuh sanajan teu bisa balik deui perjuangan geus jelas sorga ai sia kamari ayo berjuang naon deh milih ge koeng nyahoan deh men kulumba edan meureun maksudna naon nu diperjuangkeun ku urang ke mun disidang di hareupeun Allah kumaha Habib Bahar bakuari di penjara maot kana di penjara nyana di hareupeun Allah ya Rob abdi geus sadar ya umur mah geus aya patokanna ti Gusti moal kurang moal leuwih selama abdi hirup abdi memperjuangkeun Islam adapun abdi kandas sama urusanana saya urusan abdi lain urusan abdi maot di penjara nyanggakeun surga cek Allah enggak sia Pendi maju naon nu kudu diperjuangkeun kamari bener neraka ji urang ngarunyakeun ka Habib Rizik leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah leuwih dikarunyaan ku Gusti Allah manehanana nyana perjuangan nu geus luar biasa adapun kandas kita mah lama urusan Allah tah mah mun disidang adanya nama tenang bae saksi mata berapa ratus juta manusia untuk memperjuangkan syariat wari gagah Habib Bahar mendem Habib Rizik eueuh tuh tinggal aya Habib Hanif jeung sajabana organisasi urang eta nu kunut NU usolli NU malah usolline ge 7 kali usolli tah ieu deuk kumaha demi melanjutkan seseorang tapi korban kan nah ieu urang tinggal sedih nama eta organisasi urang imah urang kok dirusak ieu mentrek nyaritakeun naon oh berarti keyakinanana geus atuh geus kos kitu urang nyaritakeun hakikat mah teu kudu dibongkar geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz kudu kitu saat perjuanganana di syariat mana wari kembali ke syariat sawatir urang di zaman urang ke di anak urang itu kan organisasi urang wadah urang kajian kuku bahagia aya khuruj anu nyaritakeun fadilah diwahabikeun masa sih khuruj sakitu hebatna diwahabikeun nyana ge henteu hatena mah persaingan politik nah FPI nu sakitu poharana Habib Rizik diwahabikeun lah ora iya wong kuno Habib Rizik baku ngeriung langriung iya sepotong-sepotong sirama itu jawane ente wahabi HTI ente wahabi lah cuman sekadar deuk nyieun khalifah teu akur urang ngeunajian tapi kan ente hadapun eta nyana nempel ka PKS na tapi kan kos kitu politik mah dirut wahabi kabeh maksudna naon oh berarti kan ieu mah keur nyaritakeun urang geus terkontaminasi ngadu wari urang jeung urang nah kitu rek nyaritakeun kumaha rek nyaritakeun teh bisaan tah mata-mata Yahudi mata-mata Nasrani ngalemakeun muslimin ngalemakeun perkumpulan mukminin sehingga urang diadukeun ngadu organisasi jeung organisasi muslim ngadu bendera muslim jeung bendera muslim ngadu kiai jeung kiai diadukeun eta kunaon eta makananana makanan asal geus ngadahar duit ku sekarang itu haram
2 poe haram sia awas ya 3 poe haram lah ya kadang haram kadang bisa lah kabeladiana kemana ya demi kemajuan lah gimana tak kiai model kos kieu mending dirantai ke urang nah iya bisa nih maksudnya bisa berhasil Kristen berhasil Yahudi dakwah di Indonesia. Nah tapi masyarakat namakan tekos urangi masyarakat bodoh urang teh jangan pinter memadakan ngaji di dia moal ya siapa rodoh ya di dia bodoh negara maksudnya bodoh ngaji mah leuwih-leuwih tapi nu bodoh mah pan teu urang mah dia bere duit ku pemerintah tilok aju duit kos kitu urang mah judi tilok nanti rada lempeng tinggal nonton kiai bae kok kiai segitu nah jadi kuari mah masyarakat anu nonton nu pinter paingan cakolot baheula engke mah aya ayak-ayak beas anu gede moncor anu leutik henteu tah kakara terbuka hate sia oh ya kecenah kieu can kaharti kula mah atuh emang sia moal kaharti bae aja di otak nangan geus setengah jengkal des tanyakeun ka nu ngarti itu bae musik kieu maksudna aya beas mah aing teu kaharti nanyakeun sia kan aing henteu orang teu ngarti kabeh ieu negara Ini negara teh negara urang teh unggal bulan mayar teh demi kelanjutan bangsa jeung negara. Diperet urang teh mayar. Urang nu mencarita Rumi baheula berangkat berjuang mempertahankan bangsa jeung negara sanggup nyawa lepas demi kelanjutan negara cak Rumi. Ayo terus ke medan laga bawa senjata saya ayana loba nu gugur masalah akhirnya jadilah satu kemerdekaan daratangnya ka negara urang cak Rumi akhirnya nyana di negara urang jualan dagang diamankeun kan ku urang sebab nyana nyadar kabelah dina negara nyeun aturan kemudian nyeun pajak makin membekat ternyata horenganan cak Rumi mah lebih dahsyat urang dijajah ku negara urang dibanding jeung perang baheula perang paehna syahid ketika dijajah ku bangsa sorangan sagala rupa kudu mayar henteu syahid kan mun paehna mayarna kan doraka wawasan Jalaluddin Rumi seorang waliun min auliyaillah seperti eta naon bedana ku ari leuwih dahsyat di eta di zamannya jadi dahsyatan keneh ku ari ceknya dibanding jeung perang ngalawan tentara Mongol ieu teh nyana sejarahna nyaritakeun naon keyakinan urang yakinan mana ketika dijajah ku Mongol jeung dijajah ku bangsa sorangan ternyata keyakinan loba gedean kene dijajah ku tentara Mongol sebab naon payah syahid berangkat budak leutik pupuk berangkat perang hararebat satu suara Allah 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 ketika dijajah ku bangsa sorangan melalui pajak dan lain sebagainya mulai kalalendor ieu cenah ieu pabrik naon ieu pabrik angker bir haram imam minuman haram lah ya cuma kiai haram tuh ya kadang haram kadang gitu tanda tangan ada di dinya ya Allah ya Rabb perjuangan gereja tidak boleh sebab tidak memenuhi persyaratan nah mayoritas Islam muslim masa cincin gereja tidak boleh tidak boleh lah ya tanda dijajah ku bangsa sorangan Rumi nyaritakeun seperti eta
henteu rek maksud nyaritakeun naon kayakinan ieu mah nyaritakeun